Ah, Naon? pangirimkeun paralon ieu tah anu 2,5. Ayeuna kagok hararese kana ieu mah katanggung kana mobil mah, kana motor jeung mah udeg. Udah kudu-kuduan atuh. Oh, jeung mah udeg we bae. Eta tah Teh Santi di Wargi Abadi. Udag. Udag. Tah kana motor gitu. Ada yang ngeundinya ah. Tayangan heula tuh. Mana tuh tadi tehnya? Ka itu tadi teh. Mang Udag. Tuh geuning ieu di dieu. Audag. Audag. Punten panganterkeun itu paralon. Panganterkeun paralon sareng Aobi kana motor. Oh, nyanya teh. Si paralon teh pun. Mana dia? Kela. Kotor kene. Kela orang taroskeun heula harga galona. Hah? Hei. Udah aku enggak boleh Ah, nyewe. itu nelponan wae kamu teh si anterkeun can ieu teh paralon teh. Mang udah enggak boleh nyeng tadi teh kamu di titah naon. Sakabi teh Mang Udag anter Aobi nganterkeun paralon. Ngajius ka itu ini. Kagok sakabi teh. Ini ka itu bieu. Nya ka mana ka itu teh? Heuh ingat sugan di titah naon heula. Tuing tuh tadi teh. Batur kela keur ngelapan heula da kotor eta. Kudu bersih, bisi nyangkana barang urut. Teuing bos salah deungnya deui kitu. Sing jelas matakna atuh. Ah, dititah mau paralon tadi teh anter cek abi teh kitu. Di telepon na moal diangkat, moal ka dengeun. Kan nungguan balik kitu we ka dieu. Ya, kali lagi ah, cai heula. Kayak ku kamu keroanaannya sok. Ih, nya ka mana deui ngaleos. Tuh geuning norojol eta ti mana gerah. Teteh, galon teh tutup. Ieu wargina ngawinkeun cenah saur tetanggana teh. Nya saha nu nitah pang ningalikeun galon teu nitah. Atuh kanu lain we teh. Teu nitah pang ningalikeun galon, anterkeun paralon. Ah si teteh meuni ke kudu ka galon eta wae. Tutup anu eta mah teteh. Eta keukeuk. Da salah atuh anterkeun paralon anterkeun lain galon. Kumaha ieu teh? Paralon ieu anterkeun kana motor. Paralon? Nah, jeung Aobi. Ongkos saurna teteh tadi meser galon Hah, foto. saliwung di dinya mah. Salah. Iya, paralon. Si teteh kargejol atau titah meser Surabi atuh teh. Ya, jangan dibelenyeng wae. Tadi Iya, teh ngaturkeun ka ieu goan bareng. Si teteh tadi nyariosna ada meser galon cenah. Tadi teh kopi teh di ieu tutup wargina nuju nikahkeun cenah. Lain, paralon, urang anterkeun ka perumahan Wagi Abadi, paralon. Bae sing galon. Panggul lah kitu juga. Bae tong motor deukeut itu. Teh Nina. Teh naon teh teh? Santi.